Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun rampes. Kumaha damang sadayana barudak? Alhamdulillah. Semoga kalian semua selalu berada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ayeuna urang bade teraskeun deui yuk pangajaran bahasa Sunda dina kaca ka-27 nu judulna ngaregepkeun guguritaan. Tapi sebelumnya Wina mau nanya dulu nih, ada yang tahu gak sih guguritaan itu apa? Yang jelas bukan nama hewan ya. Haha. Guguritaan nyaeta karya sastra dina wangun ugeran atawa puisi anu kauger atawa kaiket ku aturan pupuh. Nah, ditilik tina wangun eusina aya dua rupa puisi Sunda nyaeta nu kahiji aya anu eusina mangrupa carita, contona wawacan jeung carita pantun. Yang kedua ada anu eusina henteu mangrupakeun carita, contona saperti guguritaan, mantra, sisindiran, sajak jeung kawi. Nah, dina rumpaka pupuh atau di setiap baris itu ada yang namanya guru lagu sareng guru wilangan. Nah, guru lagu teh naon? Nyaeta suara vokal panungtung atau suara vokal yang terakhir. Contohnya he barudak kudu hirup rempuk jukung jukung. Nah, suara vokal yang terakhir itu apa? Yaitu huruf U. Kenapa tidak N? Kenapa tidak G? Karena huruf N dan G itu termasuknya itu huruf konsonan. Huruf vokal teh itu A, I, U, E, O, E sama E cureg. Tak eta teh namanya huruf vokal. Nah, ayeuna guru wilangan nyaeta jumlah engang atau jumlah suku kata di setiap baris. Nah, contohna he barudak kudu hirup rempuk jukung. He barudak kudu hirup rempuk jukung. Nah, aya sabaraha hiji jumlah suku katana? Nyaeta aya 12. Jadi guru wilanganna aya 12. Terus guru laguna itu huruf U, jadinya 12 U. Oke, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kurang lebihnya ibu mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang kurang berkenan di hati kalian. Semoga pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Tetap semangat ya belajarnya walaupun di rumah. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini agar channel ini semakin terus berkembang, dan jangan lupa untuk like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.